أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim walan orana apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngingam mau'idatin iku tetep saking perjanjian wa'adaha iya kangajangikeun ya Ibrahim ha ing mau'idah ing ya abi biqaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaduk pangampura ingsun laka kadue sira ing pangeran ingsun raja yuslim kana arah ngarep-ngarep yen manjing Islam ya abi falamma tambayyana lahum maka samang-samang sanarimanya takadua Ibrahim panahu satuhun abi aduul lillah iku musuh kadue Allah bimautihi alal kufri kalawan maut abi ngatasi kufur tabarra'a minhum maka nalimalu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhun kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadua halimun turiku kang aris saburun alal adza tegese kang sanget tahan uji nge alal adza ingat sepilara ayat ieu neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi pamana ieu ne Abi Thalib ku dedeh-dedehna kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib hingga dirayu ku kangjeng Nabi supaya iman ka Allah iman ka kangjeng sebagai utusan Allah telireun kangjeng tetrase maca istighfar bahkan kangjeng Nabi nyarita moal eureun wallahi la azalu astaghfir kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana jasa-jasa paman anu ngurusan lain letik-letik pengurusan masa kuari maot teu iman inget karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit luar biasa anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya. Ayeuna mah teu iman
cek Kangjeng secara manusiawi atuh deuh jeung nya karunya la azalu astaghfiru wal eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watuh sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana anu maot musyrik. Mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajan musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut dilarang geus lain-lain deui untuk kuari teh wah paeh bae saya dikawin jeung sarwiti Islam boga anak disakolakeun pergaulan sakolahan naudzubillah min dzalik jadi berubah akidana kuari pangerana jadi Tritunggal berarti Kristen kafir Kristen ayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih paeh anakna teu ngawaris la yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani make Siti heran ieu Kristen gara ayo make aturan gereja Kristen lah anak biasa aja Kristen ieu nyana milu-muludan ki Zaid ini ada apa sih rame-rame muludan bos muludan itu apa muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mah urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Pan eta berkat teh aya sinar salam. Nempel kana berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika emang kita nyorot sinarna kan berkat nu mantak haju gembul ge sinar Kanjeng Nabi Masya Allah karim urang teu kadeulegan sakadar berkat bah tapi eta maknana asyraqal badru alaina nyorot karina mantap di daharna ngeunah balik ngariung jam 1 di dahar kurang berkat ngeunah atuh jalapar doatak lamun dibagi aqua doang santri ngarombong bae aing mah muludan seneb dekan aku atuh aqua doang bala mengagedekeun berkat tu pacaran mah tu dasar aja balik kiai yang berkat cenah kos kitu. Si dasar embung mere meureun deui nya. Tah, ieu maknana ieu makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asyraqal nu ikhlas saurang mah. Anu teu ikhlas mah nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, Pak itu apa? Katanya sih berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punya anak. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk dan jana ngalamun baik. Kalau masuk Islam enak ya cekina. Maksudnya kenapa? Ya tuh dapat berkat terus.
lewat mana Allah endek ngajadikeun endek mere hidayah ka jelema rahasia Allah lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyangakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah teh mah hidayah. Aya nu deuleu doang itu siapa? Itu mah kiai. Oh, berbeda ya. Isukna jadi asup Islam. Aya nu hiji itu saha itu? Itu mah Pak Haji. Aing greget ka si eta. Jadi henteu. Itu teh rahasia Allah tah. Nyangakeun sadaya-daya. Udah memang tadi nasi sok salat jadi henteu. Gara-gara aing neulebeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaidna. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anak. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh nyanana Islam anakna Kristen teu bisa diwaris lah ya ditulut berarti jurang pemisah akidah. Tebenangan Kangjeng Nabi mengacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib paman anu ngarumat paman anu ngahadang dina sagala rupa kejadian-kejadian ada tapi tetap bae datang ka mang mentakeun hampura eueuh jalan Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mang mentakeun hampura ka bapana. Kangjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebeneran Kangjeng Nabi Ibrahim na seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan, tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Saya mah ilu kitu talar heran aing. Ulah urusan Allah, urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi, iman ka para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusan. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir diputus ku Firaun bodoh orok laki-laki bodoh sabaraha ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh ngorenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Tuh, aya rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi. Horeng di imah urang jawaran. Teu kudu make golok. Asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dinding hali. Ya Allah. Geus mangke bae. Nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana kolot di mana. Acak-acakan mau ditanyakan pemajikan geus teh arah. Jidinya ngagugulung hulu leutik. Hulu gede teh diurusan. Boga dua hulu padahal. Tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae. Wajen teh diomong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae. Enggeus tah ulah dipikir ka situ kumaha Allah. Beres. Pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangan ngeunaheun. Nyadar. Oh. Kanjeng Nabi Ibrahim boga bapak. Kanjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina salat Ibrahimiyah. Tapi boga bapak tukang nyinan patung jualan patung. Allah karim Azar ngaran. Kanjeng Nabi Ibrahim teh terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep bae kekeh dina kayakinanana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh mang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullah ka Rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam. Bapak abdi teh boga harapan
supaya Bapak asup Islam Gusti. Nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga, ketika para nabiin aya di sorga, ketika para aulia Allah aya di sorga, ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga, Bapak di dieu aya di neraka endek teu sedih kumaha. Gusti astagfirullah rabbi raja'a yuslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar. Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami azhar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat. Ketika jelema-jelema digariring ka sorga abdi teh hayang we sareuneuh saigal jeung Bapa mentakeun hampura. Nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib. Sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karun-karuhuna nu maot. Musik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atuh aya perbedaan. Maka dijawab ku Gusti Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Allah alam bimuradi teu aya maca istighfar namang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar macakeun hampura mang mentakeun hampura. Tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanggikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana. Dina bahasa Arab mah beda, amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda. Ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajangjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajangjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapa janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji. Tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha anu ngajangjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna. Ya, ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena. Mentak Al-Qur'an mun teu meunang sambarangan dibaca. Sebab geus mah hakikatna, geus mah majazna, geus mah kinayahna, geus mah ngamarje-marjekeunana. Tah, anu ngajelaskeun janji. Nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana. Eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna. Nu janji teh saha? Ya Allah ya Rabb. Lain pagawean leutik-leutik horegana. Kudu teangan heula di Bukhari-na, kudu teangan heula di Sunan Abi Daud, kudu teangan heula di Ibnu Majah. Coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau'idah iyahuna kitu ka bapana. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau'idati wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan. Tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi. Deh emang jadi kiai kok. Jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu. Mantap. Hei, gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedena gelas. Hei, kiai pohara teh mah. Ai ke di kitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif. Saha ieu rawina. Masyaallah karim. Kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan saha. Ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai. Kamari mah keur ngariung asa bos aing.
asa jadi kiai, asa jadi mama, komo dibuya-buya betul. Kiai aja pendek, betul. Ini makar ya, waduh. Itu kan. Ya Allah, ketika ditanya masalah, teka jawab, aletik jadi jelema. Masya Allah kan. Nah, iya hese keur cari teh hese tapi boleh kita bisa. Ieu cari teh mun ditanyakeun, coba teu bisa. Teh hese. Ya Allah, ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan, carita rawi teh nyaho pisan, bablas. Kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa asana ana a'lamu aing pangnyahona bablas garan mukotil ta ieu teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 maotna tanggal 9 riwayat hidup kieu B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nyana teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding sana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab basul masai aya tanya aing asana ja eueuh anu teu nyaho aing mah kabeh nyaho kabeh ku takabur aya bae lawanna wali di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan ai wali mah tilong make jas hina gitu kadeulina nu make jas mah pedagang tah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nanya cepat nanya naon lamun kajawab aing dik guguru kasih ye atuh kajawab ge jai mah lain teu kajawab jakira teh aing guguru bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepat hiji sagede kumaha pejit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha teu bisa ngajawabnya oge sakian aja aya tah jawab geus ya jawab wali atuh masyaallah teh sambaran ayo coba amun sia jaho eta pejit sireum saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon lamun sahabat saha lamun wali saha ayo aing mau ka indit di dieu heulanan ulama ke otak sia tapi make riwayat nomor kadua nu nyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita saha nu nyukuranana cepat sia tetep teu kabaca ku nya hampur aing palebah eta mah aing teu bisa ngajawab mantap ulah somong sia ye wa fauqa kulli dzi ilmin alim disahuruheun lasaluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur ye aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mantap kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pintarna teh jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli tah mah dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok cilek-cilek atuh biasa bae ngarasa mah ngarasa bae ulah sok cilek-cilek kos cangkurileung biasa bae teh nah ieu mah sekedar gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh deuk mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok Kangjeng Nabi Ibrahim maca istighfar oh lanjut
falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah barang nyata-nyata majelas ka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas ka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapa teh aduwwul lillah tabarra'a minhu tabarro'a merdeka Kanjeng Nabi bebas Kanjeng Nabi Ibrahim lubar Kanjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa carakal istighfar embung mangmentakeun hampura Kanjeng Nabi Ibrahim henteu tuh jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda magis apalen Kangjeng Nabi Ibrahim teh bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikir hirupna mah kafir tapi maot nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah juloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun dina kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masyaallah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jak hirup urang mah kos kieu rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kangjeng Nabi ngalayan deuk sakarat deuk kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurang mah kadeuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kangjeng datang deuk kumaha coba masyaallah ta eta lah rahasia-rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus duku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang ngadu kotok teh aduh anu jadi piwalieun kan kadeuleu ku mama oh jadi mah piwalieun tukang ngadu kotok di beat ai kiai teu di beat geus bae pan jadi riweuh nya tukang ngadu kotok di beat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae set isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu di beat-beat eta bahkan kehebatan mama nandele oh jawali bae piwalieun je mantak deuk jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula siapa juga ngadu kotok patungtung nama lah ya jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu bener na bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kanjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja ayuslima supaya asup Islam tapi barang jelas kafir musuh Allah tabarra minhu geus teu baca istighfar deui Kanjeng Nabi Ibrahim geus teu inna Ibrahim la'awwahun halim Allah alam bimara desanya Kangjeng Nabi Ibrahim telah awahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara mantak kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum
paling dijaga adalah para anbiya maksum. Ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi. Nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Eta ulul azmi. Jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ulul azmi. Matak di dia jelaskeun la'awahun halim anu pohara pisan tadarruna, anu pohara pisan ngadoana, anu pohara pisan dumadeus da ka Gusti Allah, atur anu pohara pisan nahan pilarangna. Kanjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kumaha ge kos Kanjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kanjeng Nabi, nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kanjeng Nabi. Nu mata cek Kanjeng Nabi, cintailah fakir. Orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya, sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya. Cintailah miskin, sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya. Mana orang yang lebih miskin daripada saya? Urang mah dibere embung tah, diuk jeung nu fakir miskin teh bau. Hayangna jeung bupati begitu. Bangga urang lamun diuk jeung bupati, jeung gubernur, jeung polisi puguh deuk nangkep. Jeung teh. Udah mah itu bangga jeung fakir embung. Ya Allah ya Rabbi, aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir, teresep ka miskin. Mantap Kanjeng Nabi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae. Sebab naon? Sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuna mentak. Urangna boga karakter embung dipenta. Hayangna dibere bae. Urangna boga karakter hayang dibere. Mun boga karakter kos kitu, coba kuari nurutan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere. Adapun dibere masalah, tapi embung dibere ngan hayangna mere. Nu mantap Kanjeng Nabi nyieun Kanjeng Nabi Ibrahim nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang, dek ziarah, dek silaturahim. Nyieun pos didinya besi kapetingan tah tempat gendongna besi hayang dahar tah dahareunana jeung ngalayanana. Ya Allah ya Rabbi, pohara mah Kanjeng Nabi Ibrahim pohara moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kanjeng Nabi Ibrahim. Barahan dongeng mah babari, dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa datang ka pamajikan minta cai kunaon salaki teu daek barahan. Berarti pelitnya sebenarnya. Tuh, cak mamang teh coba saha salakina besi sia. Anak pelit teh urang ka wara ka pamajikan ka anak ka incu. Jang naon teh. Ni ulah ka batur da ka pamajikan bae lah. Dah, pamajikan minta tah. Pamajikan tah. Ayo sia diloloh ku ai. Menang sabulan teh ai anting kula ka mana? Dijual. Eta pake jalan tuh, ada pecang macam mal ele, pecang mah otakna, bau pohara. Kanjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat, hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat. Kanjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar penak jeung bapak yaumul kiamah. Wajah bapakna teh geuleuh kedaul sinaran mangkerut anu luar biasa, kadeuleuh sedih jeung prihatinna. Katembong ku Kanjeng Nabi Ibrahim, bapak teh ieu teh geus ahlung lain, boga keyakinan bakal diseret ka neraka. Kapangi jeung Kanjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak ai khairu ibdin pang bagus-bagus anak malah hayangan sia.
Aju begitu atuh geus deui aing nyaho bawa sia teh hebat. Geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deuk dikumahakeun. Ayo dibawa ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah. Diusulkeun, ya Rabb. Haza abdi. Gusti ieu teh bapak abdi. Abdi teh aya sebab bapak abdi. Ieu bapak abdi. Annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad. Mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapa. Ieu teh bapa teh dibawa ku abdi teh ka Gusti. Sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapa ka neraka. Abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga, bapa mah kekerlekan di neraka. Pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya. Kumaha jawaban Allah? Yaqulullahu taala Ibrahim ulah jalir ti janji. Ya panaon? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Janji aing pan aing ngaharamkeun sorga ka kafir. Lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia. Lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia. Dunia penuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit. Tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia. Enggas dosa naonan. Sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir. Ini haramtul jannata 'alal kafirin. Eta janji aing. Gusti atuh geus kieu mah kumaha? Henteu kok kumaha. Aju kumaha teh? Ya Ibrahim matah tarijlaik. Naon anu aya di handapeun suku sia? Coba ada le. Barang di dieu horeganan aya binatang. Wah nunduk yang kerem ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Idzan huwa bitu badiahun mutalattihun. Ieu kromo dan luar biasa. Ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tapi ijideun sia. Jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu munafik. Urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu kafir. Urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu musyrik. Eta teh sarua jeung jelema nu pangjore-joreana koromod boro-boro. Deket urang jauh ge kurang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromon-koromon. Ieu teh urang mah di bos-bos Bang. Bos, siap bos. Sepatu tuh bersihin dulu. Ya oke bos. Berangkat. Bos. Nah, ini waktu sholat saya mau sholat. Jangan sholat dulu. Iya bos, oke bos. Urang mah daek tinggalkeun sholat lantaran buka deuleuna kasep si bos kok mau bos masih inci mah. Duirna beureum birmer. Nah, lantaran teu boga pandangan batin, lamun boga pandangan batin bosrik teh poromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Nya ku batu perang coba. Lamun memang pandangan urang model kos kitu. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim teh bere dedeleuan ku cak Kanjeng Nabi izin, padahal bapana teh, padahal bapata teh. Matak dicekal ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo kadu dia qaimihi ayo ka pinar langsung dicekal ku Kanjeng ku izin-izinna sangga sadijin barangkeun ka neraka horeng bapa. Nu nganarakakeun bapana teh Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan lempek dedeleuan lain jelema. Ye atuh urang ge lamun neuleuh pamajikan urang lain tuh sampean haju bae kan. Nah iyalah. Jadi dedeleuan Kanjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah. Bapa sia teh kadeleuna bapa. Ya nu aslina. Teh kudu ku Allah, teh kudu ku malaikat zabaniyah. Seret ku Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan bujubar bae. Ditanya, "Ibrahim, eta teh bapa?" Tapi kok dibawa lain bapa kadeleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teh daek salat, teh daek ngaji teh lain anak kadeleuna. Eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak. Mari batak ditampilingan ge ku urang teh. Aju bapa anakna nampilingan kolot teh. Wah. Orenganan anak neuleuh bapa lain bapa.
dasar pegawaian sia sama kos gitu. Nah, robahkeun coba teh urang make cacaang sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hate urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fi dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik